Wilujeng wengi pamirsa sadaya, tepang deui sareng simkuring pun seila dina program Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV, sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Edisi Sabtu 4 April 2026. Anu baris didugikeun 3 menit kapayun nyaeta warta ngeunaan Sesar Lembang. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkapna. Sesar Lembang mangrupakeun patahan aktif anu manjang sapanjang 28 km. Mimiti ti Padalarang dugi ka Jatinangor. Dumasarkan hasil panalungtikan para ahli geologi, ieu sesar miboga potensi lini anu cukup badag. Nyaeta magnitudo 6,5 dugi ka 7,0. Sanajan urang teu tiasa mastikeun iraha ieu bencana bakal kajadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus ngingetkeun warga sangkan miboga sikap mitigasi. Ieu langkah penting sangkan urang sadaya siap sasadia boh dina ngawangun imah nu tahan lini, boh dina paham kana jalur evakuasi. Pamarentah oge mihareup masyarakat tetap tenang, ulah gampang percaya kana berita hoak sangkan terus ngemutan informasi resmi ti BMKG. Sabab waspada teh lain hartina sieun, tapi sayagi memeh aya kajadian. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina Danggeut ayeuna, ngawakilan redaksi Sunda TV, simkuring pun seila seja amit mungkur amit mundur. Nedah hapunten dina sadaya